eta teh kagungan Kangjeng Ibu salarasna mama Saha? anu Kangjeng Ibu Nu indung maneh? laras kaula nu ti Kangjeng Ibu eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaula nu Ieu teh nu indung maneh? laras kaula nun Ai. takeun we atuh cupu teh Cupu? saya nama kaputrakeun ih akang heula kedah nama tuh geuning Dedengean teh boga cupu? laras kaula nun Cupu naon? cupu jimat cupu manik astagina Cupu manik astagina. laras Jimat? jimat kaula nun da eta we aceuk di mana parantos nyonyoon nu kitu teh tuangeun teh teu kedah ngadama ukur di usap-usap ujug-ujug aya we tuangeun teh di dinya kumaha kahoyong Cupu? timalan Lanceuk maneh bisa sulap meureun. sanes sulap ama Asa teu rumasa mere cupu. laras pisan ieu teh ama ti ama eta pusaka cupu teh Teu rumasa. Teu rumasa ama mikeun cupu komo bari jeung anu kasebut jimat. Cupu manik astagina. laras Teu rumasa. Cikan, salukan lanceuk maneh ka dieu. Salukan. cek acek aya naon kuarsa Aceuk dihaturanan linggih ku Kangjeng Rama. dihaturanan linggih acek Aduh, teu pira damel kaula nu Kangjeng Rama. Yap ka dieu. datan niratanga demen Datan niratanga demane pamulingan rana. Demera Kang Samya Prapta tapi nama kaula nun Kangjeng Rama putra Anjani ngahaturkeun samasungkem kahonyeuk panjenengan kaula nun Ditarima Anjani. saur Kangjeng Rama ge eta cupu teh kaulakeun aceuk kelana teh kumaha Ditarima geus. aya pikir saya naon kaula nun Selenting bawaning angin. Kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya. tapi nama Jadi si horeng aya asalna. Pangna hidep sok beneng. Teu nyaho yen eta teh waktu teh isuk-isuk tengah poe sore dek sare ngan guntreng we nepi ka Nyai sok mineng ceurik. laras kaula nu da ieu si Guasra minantara ngaheureuyan wae kitu kaula nu upami putra gegelehean teh ujug-ujug kodomang kada kodokan hanapeun kasur maksud nama kaula nun ieu bade nyanak jimat Tah. Jimat naon? anu kasebat cupu manik astagina kaula nun Cupu manik astagina bisi ieu mah bisi adi hidep si Guarsa minantara pajar pamere ama jeung bisi ama poho eta teh ti saha? Ti saha eta teh? kaula nun Cikan. Mana cupuna? sae pisan
tinggali segera ku ama saya pisan ama ieu kaula nun aya sikan ya kaula nun ieu tak geuning ting ka karayikeun aceuk kelanan ieu kaula nun Kangjeng Rama ieu cupu manik astagina teh laras kaula nun amuing heueuh we be ieu anu direbutkeun unggal poe teh moal aya nu boga batur mah Jumawi kaula nun eta teh jimat ama kitu kaula nun ari ieu teh ti saha nyai boga nu kieu teh cing nyai ama nyaho ieu nyai teh geus remaja putri hartina nyai teh payus mun boga salaki atawa boga kabogo mun ieu pamere kabogo heuh syukur pamahugi meureun ngaranna atawa tanda mata kenang-kenangan eta teh kagungan Kangjeng Ibu salarasna mama saha anu Kangjeng Ibu nu indung maneh laras kaula nun ti Kangjeng Ibu eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaula nun ieu teh nu indung maneh laras kaula nun ai penasti kersayang tumampara katinggali dina cupu ku ieu sang resi dina cupu aya aksara anu unikna sawi soca ti akang kange panutan kolbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneh Dewi Windradi kitu kaayaanna tawis kaasih kajungjunan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneh jadi yakin ti indung maneh laras kaula nun keun ieu dek disumputkeun heula ku ama tapi no nama kaula nun nyi kamana indung maneh teh nya Windradi nyai kaula nun cing ka dieu sakedeung marek wong Wiswano dene irah kingkang prapta dama kaula nu ngahaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan rakarasi ditampi nuhun nyai kalihna ti eta ieu teh ruas kaula nu nampi panyaur aya pikeresaeun naon kieu pangna dihaturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun laras kaula nu budak sabenerna mah buah cinta urang duaan urang teh geus boga turunan 3 Anjani Guarsa jeung Minantara